Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing mitra sadaya. Tepang deui sareng simkuring pun Yun Yulianti dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebat ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 10 menit ka payun. Pamirsa nyanggekeun ibarat salengkapna. Dinas Pendidikan sareng Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ngaluarkeun surat edaran larangan main lato-lato di lingkungan sekolah di eta wewengkon. Dikanyahokeun kaulinan lato-lato nyaeta kaulinan anu ayeuna keur dimainkeun sarta ayeuna viral deui ku barudak. Main lato-lato teh bahaya pikeun barudak. Ku kituna demi kasalamatan sareng keamanan, lato-lato ulah dibawa atawa dimainkeun di lingkungan sekolah. Cek Kepala Dinas Pendidikan Sumedang Haji Agus Wahidin Jatinangor Sumedang poe Salasa. Haji Agus Wahidin nandeskeun dina surat edaran anu ditujukeun ka sakumna satuan pendidikan di Kabupaten Sumedang aya sababaraha hal anu kudu diperhatikeun ku pihak sekolah. Salah sahijina nyaeta sangkan barudak ulah mainkeun kaulinan lato-lato di sekolah. Mudah-mudahan eta edaran anu eusina banding teh bisa dilaksanakeun ku satuan pendidikan pikeun ngantisipasi hal-hal anu bisa ngarugikeun siswa. Pokna Pamirsa, Ropina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi Sunda TV, simkuring pun Yun Yulianti, sejak amit pungkur, amit mundur. Nedahapunten dina samudaya kalpatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.